kita akan camping ke Curug Celepet, guys. Mana mau alat-alat nanti, guys? Aya atuh. Hah? Aya. Cenah cek batu di Curug Celepet lo ba awewe Di mana? Di Curug Celepet. Ayo orang warauh di ditu mah lah. Kade atuh motorna da palawur nya. Oh, di jalanan apa? Aduh, aya pang. Naon? Aduh. Ieu kan. Mun. Kang leres itu Kang di Curug Celepet Kang. Mun. Sa motor doang. Mun. Kayak lain. Iya. Lain nama acan teh ka dia. Da aman nih dia mah. Mun. Nitip motornya Kang ya. Nitip motor. Kedap da abdi ke paling 2 harian lah kanggo ieu, kanggo bade camping. Parkirnya biasa ya tipe. Mun. Sabaraha parkirna Kang? Biasa we. 40-nya. Wis naon bisa agak-ageng teh. Biasa sok sabar. Biasa mah sadenten 50. Kawas parkir mobilnya. Siga parkir mobil Kang. Wana aman we atuh. Mun, kan biasanya mah 2.000 Kang, gitu. 2.000. Saya parkir di Alfa di mana itu? Iya mah lain ieu. Lain itu punten itu parkir motor atau parkir mobil gitu. Siga pungli ieu mah kitu, siga pungli gitu. Pungli. Jauh Di mana-mana ya motor yang Leungit eta di bumi kan. bumi gitu mah. Muhun sanes Kang, sanes camping di bumi kan abdi teh ngahajak kan di Bandung teh bade ka dieu teh bade ka Curug gitu, bade hoyong camping, tapi Ulah nebikeun ka tempat sageunah kieu. tah dirusak ku oknum anu tidak bertanggung jawab eta Kang. Dipatok sakitu tuh emang kanggo pemeliharaan jalan oke, pemeliharaan nu sanes. Jadi kieu Kela kan ate di DT urang hayang hiburan, tenang. sanes hiburan Kang, abi mah kanggo refreshing Kang. Ari hiburan mah abi tos we nangap dangdutnya. Tah gitu. Aya sound Hartos system di mana dieu. oge, abi ngajagi sadinten sawengi pan butuh ngopi, Nya tapi kan anu logis we Kang, anu logis anu eta parkiranna gitu. motor sakitu kabayang mobilnya. Ayo mobil sabaraha Kang? Aya mobil mah. Benten sakedik mah. Amun abi anas teh nyenak mobil atuh nya, kitu mah gitu. Mau elap sekalian. Kalau nggak dinten ka dia teh gaduh rezeki teh nya. Henteu sarasna itu sabaraha itu anu larasna itu gitu. Itu bisa digoyang pisan gitu. Lain gitu parkir motor kok sageung kieu gitu. Ti mana abdi tiasa nyungkeun ieuna kitu nya. Minimal di ditu teh aya Plang, lah, pemberitahuan meureun. Jadi ulah sampai ka dirusak gara-gara henteu pengunjung kan janten engke pengunjung janten aralim ka dieu Kang gitu. Ya pastilah eta pasti parembung sanes kan ieu teh anu 150 teh kanggo ka dieu sapali ka jalan sapali nya kanggo perbaikan jalan dia pan panginten sadinten sawengi teh Kanggo perbaikan jalan eta jalan abi laleur kitu Kang kumaha rek ieu nah. Pas di rumah teh kitu nya kamari-kamari mah nya teh sakitu gitu ayeuna mah kanggo ieuna kanggo itu. Kela arina hari ka abdi duaan mun sakitu gitu ari kan sanes pan. Sami. Minimal pelang teh pan di mah aya. Abi sok hayang seuri gitu kan kararieu teh lah gitu. Araneh gitu nya. Abade ka tempat kanu kararieu kok sampai aya oknum-oknum nu kararieu gitu nya. Kika, Iya, kira sok bisi aya nu dek masyarakat. Sanes Kang, ieu Kang. Punten. Iya. Ieu Akang kan abdi ka dieu dongkap ka dieu secara baik-baik. Ya ieu abdi bade naon bade ka Curug gitu nya. Bade camping, tong dirusak ku saya aya naon kita parkir saageng kieu gitu. Kurang ngarusak sih datang nya ku abi dirusakan eta ngarusak. Ya dirinya datang kurang jalan digarpu eta ngarusak ngaranna. Sanes ngarusak kitu Kang. Motor ditungguan. Sanes ngarusak kitu maksudna kieu Kang. Ngarusak ku gara-gara ieu acara pungli ieu Kang. Ieu mah pungli kan biasana abdi
Abdi setiap ka mana-mana nya. Mana minimal motor mah 5.000 atau 10.000. 10.000. Tarana pikeun kali 50.000. daerah lagi atuh. Leuheung mun di iuhan nya tuh tempo. Masalah di iuhan mah tinggal titipkeun. Abdi camping tok seringnya. Heeh. Ngan asa kakara gitu. Asa kakaraeun ayeuna. Aya parkir 50.000 motor. wantun mangga, wantun tadi itu ge sok. Lain ku masalah wantun teu wantuna. Cari duit mah tuh aya atuh make jeung eueuh asa kumaha nya Abdi mah saresna mah artos mah aya Kang. Ngan abdi hoyong terang heula ieu naon masalahna. Kieu teh teu tiungan teu naon. Kalau geus mah lomba jang naon teh. Uhun. Ya jangan anu boga tempat. Jangan pengurusan jalan, urang jangan anu nongkrong jadi anu nunggu motor dirinya lah mau diharapkan 50.000 teh sabanding meureun. Menangnya sabarang. Lain ku masalah leungit. Lain masalah leungit nya. Tah ieu mah kan berarti tanggung jawab anu parkirnya. Nya atuh. Soalna abdi bayar. Ngaboboankeun nya. Mun aya naon parkir bari jam bayar ki. Kumaha ngaboboankeun kana parkir? Tah anu kararieu tah Nu karari. Jadi kieu boy. Tah anu kararieu nu urang kudu dihilangkeun teh bos gitu nya. Jadi atuh moal aya tempat pariwisata anu bisa berkembang lah moal. Kieu carana mah moal kieu carana. Abdi mah mah ngetes hungkul, ngetes sakumaha ieu tempat anu sage endahna bisa dijalankan anu kararieu. Lain mang. Ieu mah teu arapaleun. Keun bae teu apaleun dia. Antepkeun heula urang hayang apal heula kumaha cing. Teu apaleun. Teu apaleun. Teu apaleun. Kang, kieu we Kang. Kieu. Mana dia anu ketua parkirna mana? Parkirna saha? Urang naon gitu. Kieu we. Akang man masih kena betah di dia merenya. Yo nya masalah betah-betah mah nya di betah-betahkeun da hirupna di dieu. Hayang nyaho cina tapi ka mana ya. Ok mah bejakeun dong. Bejakeun memang ke carana mah kagok tuman. Ya Kang, punten sekali deui nya. Ieu mah abdi mah bisina akang kena kecewa terus nyesel gitu nya. Terus kikian teh. Gitu bejaan lalauna. Parkir secara baik-baik, harga normal. Heeh. Ku abi moal dipiralkeun. Apa tos kieu mah ku abi dipiralkeun. Piralkeun we. Paling mana ku abi kikeun we. Ku abi bade dilaporkeun ka bapak abdi di dieu. Nah, piralkeun ka bapak mana di dieu? Ka bapana dipiralkeun nya. Ari nu boga teu apaleun. Upami hoyong terang mah nya. Ieu anu gaduh kawasan ieu teh Pamardi bapak abdi. Heuk sia. Pamardi Pek. bilih hoyong terang Pek. ieu teh kawasan bapak abdi mangga wae ku abdi dipasieun 50.000 ieu canak ieu 50.000 Sok ieu canak ieu ya 50.000 ieu bade sok atuh Enak mah kieu lah. iya ente kieu atuh kan tadi akang maksa ka abdi 50.000 bere boy dikeun ieu 20.000 dikeun Geus kemai. dikeun ieu geus aku ya ngan meureun tapi ka ayeuna geus parkiran ditutup ku urang gitu Geus ini teh motor mah aman geus urang. atak iya mau orang mah 50.000 ya eta kadeukkeun duit teh atuh sok lamun kitu mah sok Ieu mah lain hasil balik kae. Ulah wae. berarti geus seret ayeuna dilaporkan ke bapak urang ieu geus ya bejaan kayak gini emang saha bapak mana teuing Pamardi aja teuing bisa baik kayak ini ayah we guys lalakon jadi